Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Asyifa Nurhanisa ti kelas 10 MIPA hiji. Abdi di dieu bade nyaritakeun salah sahiji carita babad, nyaeta babad Kean Santang. Jadi Kean Santang teh putra ti Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti ti Pajajaran malah ti Pulau Jawa. Teu aya hiji oge jalma anu tiasa nandingan Kean Santang. Di hiji waktu Kean Santang ngadeuheus karamana yen dirina hoyong ningali getih sorangan hoyong ngadu jajaten. Tapi teu aya nu tiasa nandingan Kean Santang. Ngadangu kasawuran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat nyawuran ka para ahli nujum karajaan menta bongbolan sugan aya nu tiasa nandingan kasaktenan putra Prabu Siliwangi. Ditanya kitu, kabeh ahli nujum karajaan teh ngabige teu aya nu ngajawab hiji-hiji acan. Ngan teu lila ti eta, aya hiji aki-aki anu datang nyamperkeun ka Kanjeng Prabu ceuk eta aki-aki, "Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha anu bisa nandingan kasaktenan tuan putra, tapi eta jalma teh ayana di nagari Mekkah ngaranna Bagenda Ali," ceuk eta aki-aki. Saha anu kira-kira bakalan unggul lamun anak kaula ngadu jajaten jeung Bagenda Ali? Pok Prabu Siliwangi kalah malik nanya. Aneh pisan saacan ngajawab pertanyaan Prabu Siliwangi, eta aki-aki joal ngaleungit duka kamana ngilasna. Ti eta harita Kean Santang geus teu ngeunah cicing hayang geura-geura patepang jeung nu ngaranna Bagenda Ali. Hayang geura-geura adu jajaten jeung Bagenda Ali. Di hiji waktu Kean Santang pamitan karamana Prabu Siliwangi sijamiang ka nagari Mekkah nepungan nu ngaranna Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku ramana, gejlig bae Kean Santang indit ti Pajajaran ka nagari Mekkah maksud rek nepungan Bagenda Ali leumpang mulon muru kalebah panon poe surup bubuhan jalma sakti. Kean Santang leumpangna napak kacang nyaeta leumpang dina kulit cai. Gancang kaditu belah kulonkeun barang nepi di nagari Mekkah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya ka eta aki-aki, "Ki, cing tuduhkeun di mana nu ngaranna Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki ngan saukur neges-neges, "Saha ujang teh?" Pok eta aki-aki kalah malik nanya, "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa rek nepungan Bagenda Ali cenah anjeunna teh jalmi sakti kaula hoyong adu jajaten jeung anjeunna," ceuk Kean Santang. Kitu hayu atuh tuturkeun," ceuk eta aki-aki ngajak kindit ka Kean Santang. Kean Santang nuturkeun ngan teu lila ti eta. Pok eta aki-aki nyarita, "Aeh iteuk aki tinggaleun cik pangyokotkeun jang di tangkal nu tadi." Kean Santang geuwat balik deui ka tempat nu tadi. Maksud rek nyokot iteuk si aki. Pas nepi di dinya, Kean Santang ningali eta iteuk si aki teh nancep dina tangkal korma. Geuwat wae Kean Santang teh nyabut eta iteuk. Barang dicabut eta iteuk teh karasa pageuh Kean Santang nyabut deui beuki bedas tapi angger keneh teu kacabut nepi ka ahirna Kean Santang mapakeun ajian nyabut eta iteuk sakuat tanaga tapi angger keneh teu kacabut. Nu aya sukuna malah asup ka nu taneuh kitu bae jeung kitu bae. Unggal Kean Santang nyabut eta iteuk sukuna kalah beuki abus kana taneuh. Kean Santang geus ngoprot kesang tapi eta iteuk angger teu kacabut. Manehna mimiti boga curiga
yen eta aki-aki teh lain jalmi samanea. Keur kitu eta aki-aki teh joal aya di gigireun Kean Santang. Pok Kean Santang nanya, "Di dinya keneh saha?" "Nya Andika teh, Ki," ceuk Kean Santang semulungse. Si Aki ngan saukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali, ceuk eta aki-aki. Ngadenge kitu rampuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kakuatanana ngan saukur tungtung buuk lamun dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Bagenda Ali, ceuk Kean Santang ka Bagenda Ali. "Heug, tapi Andika kudu mapagkeun 2 syahadat. Andika teh kudu asup agama Islam," ceuk Bagenda Ali. Ti hareta keneh Kean Santang asup agama Islam. Tah terus guguru bari ngulik bag-bagan. Kean Santang mulang deui ka nagri asalna nyaeta Pajajaran. Di Pajajaran jeung di Pulau Jawa Kean Santang nyebarkeun agama Islam tapi teu saeutik rahayat Pajajaran nu tuluy ngagem agama Islam tapi ngan Prabu Siliwangi ramana teu kersaeun jang ngagem agama Islam. Dibarengan ku sawatara prajuritna Prabu Siliwangi ninggalkeun kraton, ngungsi ka hiji tempat nu aya